Sampurasun wilujeng tepang deui dina acara Caki Carita Kitab Suci. Wilujeng tepang deui sareng Adiki dinten ieu Adiki nyandak hiji barang anu terang ieu naon namina? Ieu teh namina pendil. Tuh, bentukna sapertos kieu nya. Pendil upami nyarioskeun pendil Adiki janten emut kana hiji carita Alkitab nyaeta caritana Nabi Yeremia. Kieu geura caritana teh. Nah, lamun nyarioskeun pendil, urang diemutkeun ka hiji tokoh Alkitab nyaeta Nabi Yeremia. Yeremia teh disauran ku Gusti janten hiji nabi waktu harita Yosia masih kene jeneng janten raja di Yudea. Kunaon Yeremia ieu nyarioskeun pendil lantaran zaman harita bangsa Israel khususna di daerah Yudea, di daerah Yerusalem teh bandel baraong henteu tumut kana parentah Gusti. Janten waktu harita Yeremia nyoba nganggo hiji contoh kanggo ngadugikeun parentah ti Gusti. Yeremia datang ka tukang nyieun pendil, terus ngawaskeun kumaha cara nyieun pendilna. Bari ngaboseh tukang nyieun pendil teh leungeunna teu eureun-eureun memener pendil anu keur dijieunna. Aya kalana eta pendil teh kurang alus. Terus wae kumanehna teh diremeskeun deui, diancurkeun. Geus kitu dijieun deui ti mimiti. Pangeran tuluy nimbalan ka Yeremia. Bangsa Israel aya dina leungeun kami siga taneuh liat anu tadi. Kawas taneuh dina leungeun tukang pendil kami kawasa ngancurkeun jeung memenerkeun deui. Sarta lamun maraneh henteu nurut kana parentah kami, ku kami bakal dikitukeun. Kitu timbalan pangeran. Janten Gusti hoyong bangsa Israel ieu teh khususna di daerah Yudea ngarobih kalakuanna bisi ku Gusti dibentuk deui diremukeun siga pendil anu tadi. Tuluy timbalan Gusti eta teh didugikeun ku Yeremia, tapi keukeuh maranehna teh teu daek ngadaremukeun. Bandel nya, bandel pisan bangsa ieu teh. Tapi Yeremia teu putus harepan. Pajeng ku Yeremia diemutan deui, tapi keukeuh eta bangsa teh. Ku urang Yerusalem, Yeremia malah dipikangewa. Anehnya padahal mah ngemutkeun hiji hal anu sae tapi malah dipikangewa. Malah Yeremia ieu teh dina hiji mangsa dipikeun ku urang Yerusalem ka hiji sumur. Untung sumurna teh saat ngan aya leutak hungkul. Cek urang Yerusalem, keun bae antepkeun supaya Yeremia maot kalaparan. Tapi untungna harita aya urang Etiopia anu digawe di karaton. Ngaranna teh Ebed-Melech. Tuluy Ebed-Melech ieu teh datang ka raja nyuhunkeun supaya Yeremia disalametkeun. Yeremia tuluy diangkat ka luhur make tali. Tah, kitu caritana. Janten urang diemutkeun yen diri urang teh lir ibarat pendil. Lamun henteu sesuai sareng bentuk anu dipikahoyong ku nu ngadamelna bakal diancurkeun, bakal diremukeun sarta bakal dibentuk deui. Janten urang kedah ngadangukeun nasehat ti jalmi-jalmi anu janten utusan Gusti. Misalna sepuh urang, guru urang, oge zaman kapungkur mah nabi-nabi anu janten utusan Allah. Janten urang kedah diajar ngadangukeun, ngaregepkeun cing sae sarta taat kana parentah Allah. Mun sakitu carita dinten ieu pendak deui dina carita salajengna. Dadah.